Mang Ucit. Jadi kunaon ai maneh? Ka dieu ngobrol jeung urang. Lieur nyimpang ge leung mun di bere dahar kita. Kita sugana di bere dahar. Kunaon gitu nyarita tuh? Pusing aing teh euy. Dahar di imah ngarungsing. Yang daging sapi bosan. Yang daging hayam bosan. Yang sangu gupugu mah sangu genep poe sakali anger we bosan. Wow. Komo sayur-sayuran mah. Wortel kali itu geus teu asup ka urang mah euy. Aneh aing metak ngarungsing di imah ge ka dieu ge metak ku lamperan ku maneh. Di aing ngabaleng maneh milu ngabaleng lieur kan. Terus ya yang naon? Sugan we turu maneh boga dahareun nu aneh. Rungsing atuh luy. Oh, yang nu aneh. Kalam aing boga ye. Tah, cing hayang nyaho mana? Ieu mah bangker rada ieu. Burukeun lapar. Daguan aing boga nu aneh jeung maneh. Tah, kebeneran keur lapar. Sok di daguan. Wat. Ieu. Sok. Tah, lebok anjing. Mau naon maneh eta ruh euy? Sapi kabitaeun. Tah, engko yang nu aneh, ye asaan ku maneh. Kebeneran tuh nun pisannya. Naon ieu? Tah, eta teh namina pais angin. Maneh mah bang halonya ieu mah. Angin beteung nyaho mah. Mau pais tai. Dia kemarungsing ngarungsingkeun Kawana gitu. Labok ku maneh sudi aing.